Wilujeng enjing pamirsa bagja pisan tiasa patepang deui sareng anjeun sadayana. Aya hiji film anu keur loba dipikaresep, nyaeta versi carita anyar nu nyaritakeun kahirupan di kampus tahun 1887. Film ieu jadi bahan obrolan utapina Kang G kantos nuturkeun caritana ti jaman SMA. Mun sataacana urang ningali Dilan waktu sakola, ayeuna caritana langkung maju. Anjeunna tos jadi mahasiswa di ITB. Kalayan kahirupan anu leuwih rumit. Dina film ieu suasanana karasa beda. Henteu ngan ukur ngeunaan cinta remaja, tapi oge nyaritakeun kahirupan kampus ti mimiti rencangan, tugas kuliah, nepi ka tekanan hirup jadi mahasiswa. Nu matak langkung narik latar tahun 1887 ngajadikeun caritana karasana langkung serius sabab caket jeung mangsa parabahan ageng di Indonesia. Karakter Dilan nyalira masih keneh unik jeung romantis, tapi ayeuna anjeunna katingal langkung dewasa. Teu aneh upami film ieu langsung dipikaresep ku seueur panonton, khususna barudak ngora sareng fans satia Dilan. Teras kumaha saenyana tanggapan panonton saatos nonton film ieu? Urang langsung wae nyambung ka reporter anu tos aya dina lokasi. Ayeuna abdi bade ka sinema XX1 Ubertos. Kumaha suasana di dinya? Mangga. Hatur nuhun kangge ini sareng Fatan nu ti studio. Ti dieu abdi sareng Ervina tos aya di Ubertos ya bade nonton film Dilan. Halo pemirsa, jadi di dia abdi tos gaduh tiketnya ya. Yuk urang nonton wae. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini Tah pamirsa, ayeuna abdi sareng rencangan abi Evina tos nonton ieu kumaha sih Dilan ITB teh. Numutkeun abdi, Dilan ieu teh leuwih ka masa lalu deui nya. Aduh, asa terbawa suasana euy. Numutkeun abdi mah Dilan ayeuna teh beda kitu suasana teh siga nu karasa pokona Leuwih hade. mohon pamirsa kudu nonton Dilan ieu nya meh apal gitunya. Sabaraha rating teh teh? 5 sigana. 5 oge sih. Hatena teh bener pisannya. Mohon Sumpah. Tos we sakitu lajeng ka wawancara sareng nulis sajana. mohon. Puntennya teteh ngawagel waktosna satu acara nami teteh. Namina Resti. Oke. Di mana teh asal? Asal Bandung. Oke. Jadi abdi bade nyanggakeun patariosan. Mohon. Nu pertama, kumaha sih rarasaan sareng kesan teteh pas mimiti nonton film ieu? Mohon. Ya satu asana pemikiran Abi saat acara nonton film Dilan nyata ngalanjutkeun ti cerita satu acana. Entah sih gitu. Terus nu kadua aya teu dialog anu aya di film ieu teh, anu dialog nanti dipikaresep teh ku teteh. Dialogna namanya teh hilaf-hilaf. Lupa ingat teh.
reformasi. Oh. Oke, numutkeun teteh leuwih hade andilan pas zaman janten gangster atanapi dilan nu ayeuna tos jadi mahasiswa teknik. Oh mohon upami di Navi of ieu mah sih jantena rada benten ya soalna kan upami dilan hiji dua sareng ancika nu pertama mah kan tentang dilan masa remaja tah mun upami ayeuna mah kan memang dilanan tos lebih dewasa gitu. Oke. Terus terakhir cek teteh ti hiji nepi 5 sabaraha sih rating kangge film ieu? 4. Atur dulu nya teh. Satu acarana ibu namanya saha? Ini namanya Abi Iman Mohon ibu asalnya di mana? di Bandung. Di Bandung. Nah, aya patarosan anu kahiji kumaha rarasaan rarasaan ibu sareng kesan ibu pas mimiti nonton film Dilan. Dilan yang Iqbal atau anu Iqbal anu Ariel. Ariel. Nah, Ariel Bayan sih seru. Bayan. Anu patarosan kedua aya perbedaan teu sih antara Dilan zaman baheula jeung Dilan nu ayeuna? Di zaman baheula mah lebih ke anak remaja benernya. Ayeuna mah tos langkung dewasa. Mohon. Anu katilu tong masihan spoiler ya Bu. Adegan mana nu paling nyieun ibu ngarasa wah ieu mah Dilan pisan. Pas naik motor. Pas naik motor. Ya masih sama sarang pas masih nganggo jaket benernya masih sama mah. Terus logatnya mungkin lebih bahasa Sunda kalau Ariel mah gitu karena mungkin beren orang Sunda aslinya Ariel mah gitu. Anu terakhir Bu, cek ibu ti hiji nepi ka 5 sabaraha sih rating film ieu? 4 bener. 4. Oke. Mun ibu tos masihan waktuna. Ya sami-sami. Tunggu satu acana terus ngawaga waktosna satu acana nami ibu saha? Kemudian Linda, Yuli, Yanti. Oke. Di dia abdi gaduh patarosan. Kumaha sih rarasaan sareng kesan jeung pesan ti ibu-ibu pas mimiti nonton film ieu? jika anu dulu kita remaja. Jadi kembali lagi kita dulu pas ini teh ngerasa gitu ya. Ibu. Oh, suasana seru bodor bodoran. Kembali ke masa lalu. Zaman baheula. Mohon kembali ke masa lalu. Kangge patarosan kedua numutkeun ibu-ibu leuwih cocok Dilan sareng Acika atanapi sareng Milea? Ancika. Cika dong. Milea. Ah, Milea. Acika. Ibu kamu udah kan Milea? Numutkeun ibu-ibu pan film ieu teh tos diantos-antos pisan ieu. Nah, leres. Pantes teu sih kangge dilalajoan ku balarea? Pantes pisan cocok. Cocok ya, Bu? Cocok. Cocok sih segala umur. Cocok. Cocok bisa. Oke, terakhir numutkeun ibu-ibu ya ti hiji nepi ka 5 sabaraha rating jang film ieu? 9. Nepi 5 ya? Oh, betul. Berarti 5. 5. Pas setengah lah. Apa setengah? 4. Oke, ibu-ibu atur dulunya terus ngamaga waktosna. Mung sakitu anu tiasa abdi sareng Keisha saya gikeun mangga balik deui ka studio. Atur nuhun kanggo Ervina sareng Keisha lantaran atos masihan informasi kangge arurang. Mugi-mugi informasi eta tiasa jadi manfaat kanggo arurang. Sakitu wae anu tiasa didugikeun hatur nuhun wilujeng enjing. Wilujeng enjing.